Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan wilujeng tepang deui baraya sadayana wabil khusus murangkali SMK Al-Falah Kebon Kalapa Tanjung Jaya Kabupaten Tasikmalaya. Oke, murangkali sekolah di kawit SMP, SMA di mana wae ayana. Tepang sareng simkuring Abah Irwan anu insyaallah urang sami-sami ngaguar sasarengan ngeunaan atikan bahasa Sunda. Jajar anu baris didugikeun dina kasempatan ayeuna nyaeta ngeunaan biantara. Murangkali uninga atanapi sering ningal aya bapak-bapak atanapi ibu-ibu sok ceramah, sok pidato, atanapi sok ningali oge jalmi anu osok nyarios di payunan balarea. Nah, eta teh namina nuju biantara. Naon atuh ari biantara teh? Biantara nyaeta seni nyarita hareupeun balarea. Kedah tiasa sadayana ogen biantara. Kantenan murangkali SMK ya. Atanapi SMA. Bilih aya milik urang sadayana ngalamar padamelan. Pangke teh sok ditaros. Kudunungan teh atanapi bahasa gayana mah interview tah didinya kedah gaduh kaparigelan urang biantara. Dina biantara urang kedah terang kana struktur biantara. Aya 3 struktur biantara. Kahiji bubuka, kadua eusi, katilu panutup. Bubuka kanggo urang sadayana khususna kanggo anu muslim sok dikawitan ku uluk salam sapertos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atanapi anu biasa biantara dina tablik akbar kan benten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupi-rupinya kumaha urang kapariogianana sageningan uluk salam dina bubuka sok aya anu namina puji syukur ka Gusti Nu Maha Agung. Contoh, hadirin anu kusim guring dipihormat, puji urang sangakeun ka Zat Gusti Nu Maha Suci. Nu alhamdulillah dina kasempatan anu mustari urang sadayana tiasa kempel ngariung patepang silaturahmi. Puja urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Nu alhamdulillah dina mangsa anu utama tur tawaluya urang ditakdirkeun tiasa kempel ngariung patepang rasa kalih patepang basa. Eta muji syukur. Diteraskeun oge masih kena dina bubuka nyaeta pangwilujeng raos tawis kahormatan urang sadayana. Sapertos hatur anu dipika hormat Bapak sinareng Ibu guru, anu dipika hormat Bapak sinareng Ibu pejabat. Nah, kesempatan ditata hiji-hijina nya saha anu hadir di payunan urang. Eta rupina dina bubuka. Bahkan diisi ogen bubuka teh ku muqaddimah tiasa ku muqaddimah bahasa Arab. Sapertos innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Eta muqaddimana ku bahasa Arab. Mangga bebas. Utami nama kahiji struktur dina biantara teh nyaeta bubuka. Anu kadua nyaeta eusi. Nah, nembe di dieu ye kedah munel dina eusi biantara. Kade teu kenging ka ditu ka dieu. Upami ayeuna nuju urang biantara perpisahan, ulah ngabahas anu sanes-sanes. Atanapi urang ayeuna nuju ngabahas atanapi biantara dina ngeunaan Bapak RT sinareng Bapak RW sambutan dina Agustusan kahade teu kenging kampanye. Nah, eusi kedah anu munel. Anu katilu struktur dina biantara teh nyaeta panutup. Da siapunten sanduk-sanduk urang teh nya biasa geuningan dina panutup teh sakitu rupina anu tiasa kasangekeun ku simkuring. Hapunten anu kasuhun boh bilih aya kalepatan turta kakirangan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eta mah panutup kalebetna. Kali sadayana anu dipika hormat ku Abah, rengse struktur diantara ayeuna nembe ngincak karena faktor-faktor diantara. Faktor-faktor diantara kedah kauninga ku urang sadaya sangkan diantara urang teh sampurna. Dikarupingkeun ku balaraya alihan mah diantos-antos ku nu sanesna. Kedah kumaha atuh aya 5 faktor anu tiasa ngawujudkeun kana biantara urang teh endah kahiji tatag nyaritana jelas centre perele teu kenging seueur ngarandeg nya padungkeun ka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu-ibu nu mawi simkuring teh kawakilanku nah seueur atapi seueur anu sanesnanya anu matak urang janten ngarandag sing lancar. Kedua, alus bahasana kantenan atuh ieu mah kedah dipilih matak alhamdulillah urang Sunda mah beunghar pisannya seueur bahasa anu tiasa dipilan ku urang anu bahasa-bahasa anu merenah ya, bahkan dina urang biantara kedah terang saha anu dipaineun urang teh margi tangtos tiasa milih sangkan alus bahasana teu kenging dipaineun para bini sepuh dipaineun para tokoh urang nyariosna kasar eta kirang sae atanapi samulina dipaineun murang kali urang biantara disahanapeun urang bahasana siga bahasa kolot kan oge kirang sae janten maksudna alus bahasana teh sanes alus lemas atanapi kasarna tapi kedah tiasa nyesuaikeun saha anu aya di hareupeun urang. Anu katilu munel eusina kahadeu sing raras-raras urang biantara teh aya pulunganeunana kanggo anu ngupingkeun sanes berarti teu kenging heureuy kenging da heureuy oge diperiyogikeun mung heureuйna tangtos tiasa dibatasi da aya anu langkung utami nyaeta eusi dina biantara matak faktor anu salajengna teh nyaeta munel eusina. Anu kaopat anu janten faktor penunjang suksesna biantara teh nyaeta aktual temana kade urang teh kedah tiasa ngabahas sesuai sareng kaayaan situasi kondisi zaman ayeuna matak aya paribasa anu nguningakeun nginung ka waktu ngabapa ka zaman tah ieu panganten kedah janten cekelan kanggo nusuk biantara nya bahasan-bahasanana eusi-eusina teh kedah laras-laras sesuai sareng kaayaan situasi kondisi zaman ayeuna. Anu terakhir dina faktor diantara teh nyaeta ngandung wirahma. Nah, dina hartosan urang teh nyariosna biantarana kedah terang di mana waktuna urang kedah tarik, di mana waktuna urang kedah alon, di mana waktuna urang gancang, di mana waktuna kedah alon-alon. Teu kenging teras we timimiti tepikeun ka akhir teh nya ngagas sapertos kieu ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu-ibu anu kusung kuring dipihormat kumargi ayeuna nuju usum corona kaku kituna bapak-bapak ibu-ibu teu kenging ka mana-mana. Kan eta mah lempeng terasnya. Nah, kedah aya aturan ataupun kedah aya tempo. Maksudna eta ngandung wirahma. Barangkali sadayana urang simpulkeun dina kasempatan ayeuna aya struktur biantara anu kahiji kedah aya bubuka, anu kadua kedah aya eusi, anu katiluna kedah aya panutup. Oge aya sababaraha faktor dina biantara anu kahiji tatag nyaritana, anu kadua alus bahasana, anu katilu munel eusina, anu kaopat aktual temana, anu kalima nyaeta ngandung wirahma. Pamudah-mudahan guaran biantara anu ayeuna ageng manfaatna khusus kanggo simkuring umumna kanggo hidup sadayana.
Sakitu rupina anu tiasa kasangakeun. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten bilih aya kakirangan tur kalepatan. Insyaallah urang tepang deui dina guaran atikan bahasa Sunda anu sanesna. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.